Anakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki di mana wae ayana. Aturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara ngadongeng nya. Dan dieu urang neraskeun hanca carios wasiat indung bagian anu kalima. Sateacan dilajengkeun kita boleh ngemutan kanu teu acan subscribe tadi handap aya tombol subscribe beureum nya dipencet heula sina hideung sakantenan eta loncengna ditakol kitu nya. Hatur nuhun kanu parantos subscribe sareng hatur nuhun ka sadayana ka Icu Aki anu parantos masihan kritik saran dina komentar ka Aki. Hatur nuhun sakali deui, insyaallah sabisa-bisa ku Aki bade di cumponan anu bisa nya. Sakali deui hatur nuhun. Sumangga urang teraskeun carios wasiat indung bagian kalima. Ujang Nyai dina carios anu kakantun kamari nya urang teh nuju nyarioskeun Asdun jeung Karsa anu balik deui ka lembur. Tapi itu langsung ka imah kalah nyimpang heula ka warung ngadon jajan. Sanggeus barang dahar Asdun nanya ka tukang warung ngeunaan hiji jalma anu dituju ku manehna. Urang wangsulan heula sakedik nya. Oh, nyaho sok da eta mah ahli balan ti katujang. Tapi ayeuna mah keur aya di imah da tadi oge meuli bako ka dieu. Aya naon atuh jang? Kitu nya ceuk tukang warung ngarasa penasaran. Kieu bi kuring teh ngajual kebon teh ari duitna teh can kabeh. Tah ayeuna rek ditagih. Sabab kuring boga bayareun. Tah kitu bi. Oh, kitu. Nya kaleresan atuh. Cek bojona mah kamari teh tas ngajual munding. Tangtuna oge keur loba duit anjeunna teh. Jung atuh geura giru. Bisa angkat deui. Besok ngeder wae jang sidik mah. Tukang warung ingetan kawasnu keuna kutenung mihak ka Asdun. Mohon atuh bi, nuhun pisan nya. Ayeuna kieu bi samemeh kuring nepungan Kang Sidik. Si Karsa rek sinanungguan di dieu nya. Kuring rek nepungan heula Kang Sidik. Sok we itung sabarahaeun bayareun kuring. Engke balik ti Kang Sidik dilunasan kabeh bari nyamper si Karsa. Tah kitu bi. Sumuhun mangga ceuk tukang warung. Ari Asdun ngareret ka Karsa pok ngomong. Karsa, wayahna maneh daguan heula di dieu nya. Pakang rek nepungan Kang Sidik. Asdun ngareret ka Karsa, nu direret ungeuk. Teu tatapasini deui, leos Asdun teh indit muni ngabedik. Dijajabkeun ku paneuteuk Karsa. Sanggeus Asdun jauh, Karsa ngajak ngobrol ka tukang warung. Bi, ari si Mulyana kana naon gawena nya? Cek Karsa, tamak kesel manehna ngajak ngobrol ka tukang warung. Har, nah kalah naros ka bibi, cek tukang warung malik nanya. Pan kuring mah geus lila tara ka lemur bi. Ayeuna oge da can ka imah. Sabab emah jeung si Mulyana can daratang, tangtuna oge imah dikunci. Tah kitu bi, cek Karsa bisa naker nembalna teh. Oh nya Jang Mulyana mah tos lami ngadulungan ka Bah Musa. Pada melanana ngangon domba tuh di pasir itu ngangonna teh. Da sok matu di dinya. Tukang warung nunjuk ka pasir kacapi ku Karsa direret. Oh di dinya bi. Loba dombana bi. Nya suhur.
ayah genep likur mah gua jaba ayah nureuneuh asana mah da bibi kungsi ka ditu nempo keur diangon nuhun atuh bi nuhun nya teng pikiran Karsa ka pasir kacapi dina sawanganana kabayangkeun adina keur diuk handap beun tanggal jambu panonna ngawaskeun domba anu keur nyaratuan teuing kumaha bet aya kabungah nu nyareket kana hatena najan kumaha bae oge mulyana teh adina sabot kitu jol aya budak lalaki nyampeurkeun ka tukang warung ku Karsa kadengeun eta budak teh nyebut ngaran manehna tuluy ditanya tetela eta budak teh dititah ku Asdun ngabejakeun yen geus tepung jeung Kang Sidik sarta hutangna geus dibayar ngan pulanganeun maksudna Karsa sina nginjem heula receh ka tukang warung jang mulangan ka Kang Sidik geuning kitu bi ceuk Karsa ka tukang warung teu kudu ngajentrekeun da omongan budak nu tadi norolang sarta kabandungan ku sarerea ari tukang warung kawasnukeun aku sireup teu nanya nu lain-lain teu mikiran nanaon jeung teu boga curiga ukur nanyakeun sakumaha butuhna cenah atuh golosor dibere nginjem sacukupna sakumaha pamenta Asdun jeung Karsa nyebut nuhun sababaraha kali bari manggut terus amitan sarta init nuturkeun budak nu tadi teh halus milih dingarankeun nagihna bisaan budak teh padahal cek beja jang Sidik mah rada pedit can 5 balikan mah nu nagih tarawaka dibayar cek tukang warung ngomong sorangan da geus eueuh batur sabab Karsa geus jauh kira-kira saja geus kaliwat 2 jam can datang wae hate tukang warung geus mimiti ngolembar malah jajantungna karasa ratu tapi diupahan ku manehna keneh di jalan keneh meureun cek tukang warung ngomong sorangan geus kitu ragamang kana gelas kotor kumbahaneun ngaraha teh anu tagihur rada kabangbrangkeun ujang nyai waktu nyerelek wae panon poe beuki ngulon ari Asdun jeung Karsa teu moal-moal geus kitu mah tukang warung teh teu bisa nahan kasabaranana gero nyalukan ka salakina torojol datang niru rusuhan pok nanya bari ngahegang aya naon ieu teh baru luas wae atuh derak-dak ku tukang warung dicaritakeun didadarkeun kabeh naon rupa anu tadi kajadian bari ngarumasakeun yen manehna talobeh percaya teuing ka jelema bader Asdun jeung Karsa barang dahar sasubuhna tapi teu dibayar hari indit kalah dibahanan duit atuh rugi ku 2 ku 3 barang ngadenge kitu salakina nepak tarang bakat ku hanyelu haduh nah atuh maneh teh atuh teu boga pisan pikiran geus puguh dah eta mah bader teh baheula oge ukur sakitu nu kedak terus nama karo singsat kawas nu bingung red deui ka pamajikanana pok nanya rusuh ka mana mantok da tas siwa balak teh ka mana ka imah Kang Sidik ceuk tukang warung ka imah Jang Sidik ceuk tukang warung teu percaya aing mah di mana aya tukang nipu jujur kawas teu apal wae kana tarajak si Asdun jeung Karsa aing rek disusul tauman teuing budak teh kakolot ngahina kitu ceuk salaki tukang warung terus kitu salakina ngagedik indit ari tukang warung diuk satengah meubetkeun maneh ngahuleng bakat ku handeueul ngaladuit teh hese nah ari duit nu geus kacakal kala golosor dibikeun ka jelema andara-andar heuleut satengah jam salakina geus datang deui antara beungeutna geuneup lir beusi atah beuleung datang haok ngomong bari nangtung eueuh si ka sebelah teh Kang Sidik mah
tuh masa kedatangan jelema kitu pasti kabur dan niat dage nipu si wabalok mah aing mah dasar kursial. Itu cek salaki tukang warung teu ngomong calangap we bari carinatdak hatena teu puguh rasa amok ka dirina amok ka Asdun jeung amok ka Karsa ditambah sieun ku salakina tungtungna amok ka Pegung amok nyedek tanaga medek malah salakina oge jiga nu bingung ge diuk bari ngajenggutan buku kacaturkeun Asdun jeung Karsa harita teh duanana ting cakakak sesurian di sisi jalan kalah atoh ngabingungkeun batur teh saeutik oge eueuh rasa kadukung mana komo mikirkeun ka pikahareupeun mah jingna teh bunga we geus meunang duit sok sangajan meunang nipu. Karsa diberi duit sabaraha ku tukang warung euy cek Asdun bari nyerenge teuing da teu dibilang Kang blus we kana saku jigana lumayan Kang mahi keur bekel 2 poeun mah cek Karsa bari nepaksa ku calana syukur Karsa tah kudu kitu usaha mah mun boga kasusah ulah bingung tapi kudu meres uteup neangan akal da geus gede maneh teh ngan ka emak kudu buru-buru euy bisi kumaha onam sabab samemeh magrib urang teh kudu geus idit deui ti ieu nya atuh bisi tukang warung bebeja manten ka batur engke urang pada moro ya pada mereng geunah da pada moro mah bingung atuh hayu urang ka imah sugan we emang geus datang Asdun nangtung bari ngeprukan calana ke heula Kang aya beja penting cek Karsa beja naon euy si Mulyana ngadunungan ka Bah Musa Kang pagaweanana naon domba na aya likurna malah cek tukang warung mah aya nu kereuneuh sagala rupa cik kumaha cek pamikir akang cek Karsa bari neuteul ari cek maneh kumaha Kang nyokot domba 2 siki Kang nyokot domba 2 siki mah moal aya nu nyahoeun dina kanyahoanana oge tangtu disangka ditekuk ajag atawa ragrag ka jurang kumaha mun urang ngalah 2 siki mah urang jual ka bandar keun tenang urusan ngajual mah kuring apa da kungsi ka imahna di Cimenyan nah kitu Kang si sinarieun uteuk maneh encer Karsa halus eta teh euy memang kudu kitu si sinarieun uteuk maneh encer Karsa halus eta teh euy memang kudu kitu usaha mah hayu lah di mana ngawonna Asdun bunga heunaker teu mikir panjang geus langsung satuju kana pagawean kitu mah di Pasir Kacapi Kang dah deukeut Pasir Kacapi malah ayo teu talangke geus kitu mah bral duanana miang Asdun jeung Karsa ngajugjug ka Pasir Kacapi teu kungsi sajam geus nepi ka nu dituju baranggok nya we aya Tegal di dinya loba domba anu keur nyaratuan sawareh depa bari ngagayem ngan Mulyana mah teu kaciri teuing di mana cicingna Asdun jeung Karsa rarat-reret neangan si bungsu mana horeng keur ucang angge dina tangkal jengkol panonna ngawaskeun domba anu keur nyaratuan lah kadalah kapangih ayeuna mah euy tuh si Mulyana teh aya dina tangkal jengkol jika nama teh nyaun ka urang cik mikir Karsa kumaha carana ye Asdun ngarewos ka adina kahayang akang kumaha tembal Karsa sok pikiran kumaha carana sangkan caina herang laukna beunang
gampang atun kitu mah. Tapi kudu satuju heula ye Kang. Sok ayeuna akang milih. Rek migawe anu mana? Rek ngalejokeun si Mulyana atawa rek newak domba? Maksud maneh kumaha Karsa? Kieu Kang, si Mulyana kudu ditipu. Sina incah heula ti dieu. Carana mah kumaha we? Contona aya nu gegeroan minta tulung dilandeu supaya manehna nyamperkeun. Tah sabot kitu saurang lewak domba kitu Kang. Cek Karsa bari pepeta. Halus kutuk maneh tambah encer Karsa. Ayeuna maneh anu newak domba nya. Akang anu rek nipu si Mulyana. Sok ayeuna sayagikeun heula tambangna. Dasar nu goreng hate diajak kana jalan salah teh meuli babari naker. Tuluy duanana pak pikpok ngatur siasat. Asdun muliwet ka nu bala, terus lumpat ka landeuh bari dongko. Tepung si lila adenge sora anu menta tulung. Mimitina mah eueuh nu malire. Ngan lila-lila Mulyana nu keur diuk dina dahan jengkol kagoda. Jerut turun terus muru ka tempat datangna sora. Bareng jeung kitu Karsa ngeteyep ngadeuketan domba jalu anu keur nyatuan. Maningan sakuriwel domba geus kaeurat. Terus digusur ka nu suni sarta dicangcang dina tunggul. Ngeurat dua teh ngan sakolepat. Terus maredogeun batu kana rungkun awi nu aya di lamping atuh kadenge manis sea. Barang ngadenge kitu, Asdun rusuhan lumpat ka nu suni. Terus ngarayap deui ka tempat ngangon domba. Atuh Mulyana katipu. Anu menta tulung teh teu kapanggih. Heran, saha anu menta tulung teh nya? Geuning eueuh sasaha? Cek Mulyana ngomong sorangan. Terus nanyak deui muru tangkal jengkol anu tadi. Bareng nepi kanu dijugjug. Karsa jeung Asdun mah geus jauh nungtun domba hiji sewang. Tetewa bebari usaha teh Karsa cek Asdun sangat jauh di pangangonan. Malah mah beras ka jalan satapak. Terusna ka lembur Cimenyan wetan dan Cihaliwung. Nya di dinya nu aya bandar domba teh. Heueuh Kang. Tapi kumari geus kieu ya. Ari maneh nama ke kumaha? Ya terus ka Cimenyan, ieu domba urang jual. Pancet maneh geus nyaho ka imah bandarna. Cek Asdun rada mencereng. Oh nya hayu atuh ari kitu mah. Tah jalanna ka dieu ye. Karsa mengkol dituturkeun ku Asdun. Teu kacatur di jalanna. Pocapkeun bae geus nepi. Kaparengan bandar domba teh keur aya di imahna. Atuh terus adu rega sakumaha mistina. Sageus haregana cocok, cereng dibayar. Asdun jeung Karsa mun dibungaheun. Paromana biar marahmai bari terus nyakuan duit. Teu talangke teu miceunaan waktu geus narima duit mah tuluy duanana amitan. Ujang Nyai cag tunda heula lalampahan Asdun jeung Karsa engke kaareup kasamper deui nya. Ayeuna urang nyaritakeun heula di tempat sejen. Harita teh pasosore Bimurni geus aya di imah. Malah mah geus mandi, geus bebersih, tuluy diuk dina Bang Barung bari ngawaskeun anu ngaliwat. Ari Mulyana can mol-mol, padahal biasa nama wacik kitu teh geus aya di imah. Atuh red deui ka jalan, matak nyeri beung sosongeteun, balas ngaliekan ka jalan. Tapi anakna can datang keneh wae. Atuh puguh hate Bimurni tambah hariwang, sok sieun anakna tina mubahla. Teu kungsi lila, rutak aya nu datang, tapi lain Mulyana. Ieu mah salakin boga warung teh. Anu ngahaja nepungan dumeh geus taak neangan Asdun. Cek pikirna
da puguh imah balena jeung tibatan neangan kanu teu puguh mah nya mending bebeja ka indungna. Barang jol terus uluk salam. Sampurasun, rampes, geuning Jang Mamad, mangga calik. Duh kumaha tak rareuwas, tara-tara disasari bet keur sarurumpaheun ka rorompok. Cek Bi Murni hatena tambah hariwang. Muhun Bi, abdi ngahaja nepangan aya obrolkeun saeutik. Gek semah teh diuk dina Bank Baru. Ari Bi Murni mundur rada ka jero. Hatena rada hariwang dibarung ku Ratu Jajantu. Sabab sareretan oge katenyo romantis mah bangun teu berag. Ujang Nyai waktosna saef deui nya. Rupina urang cekapkeun sakitu heula, insyaallah ge kapayun urang teraskeun deui. Aya naon kisah mah nepungan Bi Murni teh? Kumaha nasib mulyana saterusna? Kumaha kalakuan Asdun jeung Karsa saterasna? Antos waleranana dina carios wasiat indung bagian anu kagenep. Tah ayeuna mah cag sakitu heula nya permios.